wabarakatuh. Apunten awegel heula waktosna. Acara badi dilajengkeun kana adat ieu nya adat Sunda mangrupi hormat sungkem. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho ibu Rama. Pon kitu deui bebendu Allah aya dina bebendu ibu Rama. Ku hal sakitu munjung ulah sok ka gunung. Sabab gunung sok rajin gitu. Muja ulah ka sagara sabab sagara sok rajin bedah. Munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa sabab indung tunggu rahayu bapa tangkal darajat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sumangga kasep gelis posisina daku sungkeun dikawitan ka ibu pituin masing-masing. Mangga kasep gelis geura nyuhunkeun dihapunten kalayan mana anu ikhlas. Emak, ibu abdi ditunjung saketut umur. Kamu abdi sudah bebas halin anu payus api unjuk kapayunun saliran. Tekawit abdi aya di alam rahim, lugika ayeuna luminjing di alam lahir. Abdi saestuna mung bobot nu ngabotkeun salira emak. Siang abdi dijaga umi di api didana-dana. Kalayan doa tur kanyaah salira. Ayeuna abdi bade pamit margi melati asih tos aya nu metik dahlia katresnan tos aya nu ngalah. Malih asih tos kita patri ku jatuh kami tawis abdi paratos resmi halaki rabi. Hapunten abdi emak agung cuput umur anu dituju jembar panghampura anu ditedang kalijian pahduaan islam emak. Bener teuing anaking jimat awaki pupunden ati pembelahan jimat emak. Banon poe acan suruk anaki tinggang hidup rek lumampah ngambah sagara rumah tangga. Ma istuning tegenek teu malek-lek caanggulan 14 Balembang Timur Jalan Gede Sasapuan. Brah, kumaha didoakeun hidup simbag waluya awet jodoh sing sugih ku kaasih Gusti Anu Maha Suci. Engkah hade hidup kudu hade kacaroge kudu gumati ka salaki kudu nyaah ka pamajikan sing rukun jeung dulur sing heman jeung barayatur tetangga ngarah hidup tinemu jeung kabagjaan dunya rawuh akhirat. Brah, doa emas merengan hidup nu baris nu mampah. Mangga ayeuna dilajeng sungkem ka Rama pituin masing-masing. Cep Eki ka Bapak Dedi, Neng Anissa ka Bapak Judianto. apa? Mangga cep. Duh apa dama-damaan abdi. Abdi kumawantun rupaheun di pangkonan salehna apa. Sejak nyangakeun awak sakujur kali ragetna. Nyangakeun behentek teukeun ti korogorokeun suku genteng belokeun. Nyangakeun sadaya-daya. Bagi rumaos abdi janten
ahli tugi ka ayeuna abdi mung tiasa ngahesekeun nyusahkeun tur ngarahetkeun. Ayeuna abdi bade miang dina mangsa di Wangkara bali bati belah wetan. Apa nu ngayuga saspitaning asih telangkang tanggal kebagjaan kanggo abdi duaan gulmalah ke alam dunia. Apa terus nanti abdi tileletik ngariksa ti bubudak hirup abdi bakal helas kaya paedahna saupami ingkar tina pangduan sareng panghampura pati. Dedeh teuing anak papa buah hati embang sukma sesempalan raga jeung nyawa teu pantes hidup nyarita kitu anaki. Pangapura apa ti kudu dipenta pidua apa ti kudu ditedak. Kanya apakah hidup waluntur ku waktu ngalaas ku zaman anaki. Satekah pola apa bakal terus ngapi ngajaring ka hidup. Sabab apa yakin ngan hidup duaan anu baris neruskeun lalakon hirup kaharep. Bral geramiang bari mawa iman jeung takwa. Silih asah, silih asih, silih aksuh. Silih simbah ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaan, silih uyuk madu ka asih anaki. Bral doa apa bakal merengan hidup salawasi. Ayah Menggah dilajeng ayeuna sungkemna ka ibu mertua masing-masing. Mengajak Eki ka ibu Ani, Neng Anissa ka ibu Eti. Ma, apa ampun paralun isin didugikeun berarti kedalkeun tantos kauninga diri abdi anu sakieu buktosna rupi tepih ngalingan ti Arjuna sareng Sri Kandina diam dongkap teuing meuh cacanakang atuh kosong eusian anu lain mana kali tunggu dulu ditami liat eueuh ragap taya nyadakeun sadaya-daya. Nanging sanaos kitu abdi hoyong diangkeun janten putra pituin emak sareng apa bagi parantos ka ati ka tali asih ku jatuh rami sareng tulang putra. Kukitu napi ulung sareng pangduan isalira apa sareng emak ku abdi disuhunkeun kanggo bekal abdi ngaheuyeuh dayeuh ngolah rumah tangga sareng tuang putra kalayan kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah salamina. Mangga kasep geulis dilajeng sungkem ka rama mertua masing-masing. Dedeh teuing kasep geulis apa yakin tambah umat tambah nikmat. Apa jeung emak di dieu teh inung jeung bapa hidup keneh anaki ngan kahade tuh kunjung heula indung anu ngandung lamun hirup hayang nanjung prak geura puja heula bapa anu ngayuga lamun hirup hayang bagja waluya. Bral geura eusian kahirupan kahuripan kasep geulis diuruk sepuh hirup kudu tunggul kajukut ulah tangga kasadapan kaharep
liuk ngalasa jeje katukang ngalasa lengkah lamun lunta omat ulah ingkah maca bismillah bral kasep gelis gerak ujayan sagara rumah tangga kalayan keimanan tur kasobaran ngahontal kebagjaan basisir kebagjaan dunya rawuh akhirat nyaeta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rupina acara hormat sungkem karanta sering saya dilaksanakan mangga ka ibu ngalih calikna cek Eki sareng Neng Alisa mangga calik di pelaminan. Hatur nuhun karena santes kanten perhatosanana hapunten tina kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.